Ya guys, Syekh Nawawi mah. Syekh Nawawi keur ngebahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram. Di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram. Di Mesir dina manakibna. Di Mesir. Lamun cerita ti awal kan panjang. Ke Syekh Nawawi tanara ka Mesir. Maksudna nak naon? Deuk kitu naon gara-garana? Deuk nyita kitab. Sebab percetakan kitab harita dua, Beirut jeung Mesir. Sakalian deka Beirut, Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula. Eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir. Pohara. Aya bahsul masail. Ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah, pohara jasa. Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir.